Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'u dukhul harami Makkah, lan den cegah ya kafir ing tanah haram Mekah. In kana rasulan kharaja ilaihi al-imam maula ibn yasma'u, maka lamunana ya kafir iku jadi utusan, maka metu ilaihi maring, maka metu akan maring kafir sapa imam au naibun yasma'u atau naib imam. Kangarang imam atau naibu ing rasul wa in mawdafi nukila lamun ya rasul maka nukila maka den alihkeun ya rasul. Wain kita mau tuhulan lamun den kena wadena apa mau rasul. Wain kita lan sanajan den kena wadena apa mau rasul. Fa'in mata maka lamun mati ya rasul lam yudfan fi, maka ora dan pendem ya rasul fi dalam hawami Makkah. Indukuna maka lamun dan kubur ya rasul bisa maka dan tumbas ya rasul. Ukhrijalan dan ta'akan ya rasul naradalan mending ya rasul tuduhin dalam haraman Makkah minal Hijaz, saking negara Hijaz. Wa alimatul masyaqqatu fi naqilan agung apakah masyaqqatan ing dalam ngalihakeun rasul turika maka den tinggal ya rasul wa illa tuzamyun masyaqqah nukila maka den alihkeun ya rasul. Maka lamun natu ya rasul tanggarana kulan nerima pengalihakeun rasul fina unaka maka dan pendem ya rasul unaka ing dalam kene panggonan diri. Sedajan urang neraskeun pangawasan urang bacakeun Fatihah hiji kanggo Ibu Sufarti binti Saimah sedang sakit di Kertosono Jatim, kanggo almarhum Haji Muhammad Penjuru Jakarta Barat. Haji Sarah bin Rabing Hajah Neneng binti Abbas Sofiah binti Kampung Bayi. Minggu kamari ngaji kene tapi minggu dibacakan Fatihah Haji Rayani bin Marhaya curug sekolot minta sekolot lagi ada minggu kamari ngaji kene di Fatihah doa lain iya baik terakhir
Yaba tokoh Mas Tabrani Haji Husain sekalian kanggo tadi dibacakeun namina orang kirim Fatihah mubarakati umrul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kene nyaritakeun seputar tentang jizat nu di ujung ieu nyaritakeun masukna kafir ka Mekah. Yang dilarang keras kafir dukhul min Makkah asup ka tanah haram Mekah ulah entek steril Mekah teh meunang kaasupan ku kafir insyaallah ulah sambarang lamun maksakeun kafir asup ka Mekah pasti bakal digegelan ku anjing. Geus disiapkeun anjing-anjing jangan rusak jelema-jelema kafir. Malaikat pakai anjing pokoknya asup secara zahir kuari tetap asup ka tanah haram Mekah lantaran haram asup ka tanah suci Mekah. Andai kata ngaloloskeun pemerintahna kena adab bakal pemerintah kena siksa langsung ke Allah mereka. Kadele nama Mekah teh biasa bae kurang sisi gunung batu hungkul naon sih indahna Mekah ya eueuh. Kaindahan Mekah teh ja eueuh tuh ka sisi ka dieu teh gan sakadar gunung-gunung batu hungkul ngeplak gurun Sahara pandangan-angan ontak doang sakitu jeung embe. Jadi urang hiburan di Mekah mah palingnya ka kandang embe kandang ontak eta Mekah aya di urang mah pan ya Allah ya Rabbi di urang mah geus puguh muning aya nu bule segala sapi warna geus macem-macem di urang hideung coklat putih geus pokona di urang embe macem-macem aya nu dikriting teh di urang dikribo embe di urang tenar sadunya embe Garut urang Garut tokos embe meureun kitu tah ya Allah kehebatan Indonesia luar biasa. Geus puguh monyet ngaji biasa monyet ya Allah ya Rabbi Gusti iya di Indonesia mah geus puguh nu ngaran buaya mah buaya darat
atau balaya di urang ya karimnya Indonesia mah pohara dek ningali naon bege aya binatang naon itu aya di Indonesia jelema potongan nu kumaha aya di Indonesia ya Allah ya Rabb. Nah iyalah hebatna Indonesia. Urang lelempangan ke mana hayang gitu ngangeunahkeun diri urang nuturkeun nafsu hayang ningali gunung atuh babarija sekitar urang mah gunung Arindah di gunungna hayang ke patamanan atuh ambalaya di urang mah Masya Allah geus deuk lupat ka mana hayang laut sakelilingna laut hayang paeh tsunami Masya Allah ayo di urang ayo di Mekah naon tuh naon tapi geninganan Gusti Allah teh nyaritakeun Jawa Barat Jawa Tengah Pulau Jawa dina Al-Qur'an sakitu indahna teh ayat anu patali jeung Jawa Barat ayat anu patali jeung Pulau Jawa ayat anu patali jeung Pulau Sumatera anu di jerona loba gajahan tapi Al-Qur'an muat ayat Mekkah Makkatul Mukarramah Masya Allah inna awwala baitin bi'alinnas lalladzi bi Bakkah mubaraka ta eta Bakkah bahasana Bakkah Mekkah uy wa tahhir baitiya lit-taifin wal 'akifin tahhir baitiya Mekkah nyaritakeun sugan Cikupa gitu dina Al-Qur'an teh urang ge embung macana ge tuh aya di Qur'an aya Cikupaan kos atuh ya Allah ya Rabb Mekah ditingali ku kasat mata gersang Mekah teh ayeuna sakitu dimulai ku urang Mekah setelah aya hubungan dengan Indonesia hubungan baik dipelakan segala paci-paci di Mekah dipelakan sente di Mekah dipelakan jirmat udah pada terjauhan kata tanggal jirmat terjauhan sente dipelakan segala centek kabeki Haji Pendi centek atuh biasa kan orai nusok kabeki kana centek teh mantak nu beuki kana centek sarupa jeung orai nah ieu di Mekah teh dipelakan sugan teh bakal bagus beureun urang Mekah teh ja pararaeh cek nya atuh di urang mah teh dipelak mongkos kitu menjadi sorangan pajar dipelakeun beureun ku urang Mekah mah diborong ka ditu tangkal centek datang ka ditu paraeh teh mah nu ngajualna be nipu meureun deui tuh di mana aya nu melak centek di urang jerok aya nah tetapi lamun urang ningali zahir hungkul mah gersang begitu urang silulu ningali makna Mekah Masya Allah ketika orang rek menunaikan haji datang ke Jeddah atau Madinah kemana bae arahna begitu datang ke perbatasan tanah haram malaikat geus ngabeng-breng jutaan malaikat mapagkeun jelema nu endek asup ka tanah haram Mekah dipeluk diusap di ujung rambut tepikeun ka dampal suku teh ku malaikat teh bari didoakeun pangampura ku malaikat tah eta kan makna Mekah kakarak datang ke perbatasan hungkul urang geus dipapag ku malaikat dianter terus ku malaikat datang ke Baitullah mantak izin
jelema anu kayakinanan luhur ka Gusti Allah izin lamun urang berangkat ka tanah suci dipapag ku malaikat haju diantar ku malaikat urangna selfiean eta mah pang tolol-tololna jelema jeung pang goblok-goblokna jelema pang bloon-bloonna jelema teu boga otak saya ulah nareuleuh ka dieu insyaallah atuh biasa bae sih tuh lumayan ieu Mekah lain sambarang kakarak datang ka tanah ka perbatasan bae ge urang geus dipapag ya Allah ya Rabb digalemohan dipeluk urang teh minta ka Gusti Allah malaikat ditugaskeun supaya mang mentakeun hampura teu pati-pati Allah nugaskeun malaikat mang mentakeun hampura lamun moal dihampura pada hakikat mah jelema munggah haji dihampura dosa geus sakumaha kakarak lahir ti rahim ibuna eta kan kagedean jeung kaluhuran Mekah teh seperti kos kitu urang mah teu pernah ngabayangkeun seperti eta odob permasalahan odob teu nyaho urang maka teu meunang kafir lunta lento ka tanah haram Mekah sebab setiap jelema nu asup ka Mekah dipapag ku malaikat sedangkan kafir ieu adalah dibenduan ku malaikat maka ulah asup ka tanah haram Mekah teu beunang sama-sama asup ka Mekah mah teu meunang mawa dunia di awak teh urang ka Mekah teh mandi wudu salat make pakaian cuma 2 helai wari atuh make jas sakumaha pengusaha padahal mah hutang di urang mah di Mekah dekas menghadap Baitullah mah justru lain kudu make jas lain kudu make baju jubah lain sataranjang teu meunang make calana teu meunang make kaos teu meunang make nu dikaput-kaput gaya tama ngaranna kos kitu ulah ngagaya ka Allah mah cukup we make 2 helai kae ihram deuk ka Allah ieu mah deuk ka Allah nyisiran pungpla pengple mending mun kasep deres bae kasep jeung ora kene mah ieu mah ya Allah ya Rabb atuh taneuh ge taneuh geus ngadadahan sini masih pungpla pengple kene wae Gusti Allahu Akbar haram Mekah tanah haram Mekah ulah sambarangan kafir asup Allah karim murah Mekah tahhir baiti lit-taifi wal 'akifi war ruk'is sujud Baitullah disucikeun bersihan tak dikumbah steril diminyakan dikolabuan tugas ti Allah padahal mah di diri urang aya Baitullah horenganan awak urang teh anggap Masjidil Haram aya persamaan di jieuna Masjidil Haram teh tina taneuh awak urang ge tina taneuh di Masjidil Haram daya Baitullahan di awak urang gaya Baitullahan lamun di Baitullah Mekah kudu dibersihan atuh di awak urang ge kudu dibersihan naon kolbu urang teh anggap Baitullah tahhir baiti sok bersihan kolbu urang lamun hati urang geus dibersihan make cara-cara tertentu ti guru-guru anu bisa ngabersihanana
engke bakal kabayang keagungan Kangjeng Nabi urang makan kuari teh bisa ngabayangkeun keagungan Kangjeng Nabi sehingga teu pernah ngimpi jeung Kangjeng Nabi kadanan amprok yakzotan ngimpi ge can pernah datang ka ayeuna kapanggih teh jeung genderuwo deui ngimpi urang mah kos kitu penting-penting bulan mah Haji Pendi aduh kapanggih jeung kunti anak ngimpi geus kolot lain ngimpi kapanggih jeung wali jeung kunti mana teh mah nongkorogan ngaranna kos kitu oh geura bakal kapanggih keagungan di jero hate urang ya Allah ya Rabbi urang mah ka Kangjeng Nabi teh biasa bae lantaran naon lantaran kolbu urang mah katutup ku pilpres aya Jokowian di dieu piceun Jokowi ulah aya ngaganggu teh kos kitu hiji bae Allah ih sia masuk macem-macem ulah aya hiji bae Allah komo ngaran kiai sing tegep ka Gusti teh ulah haju zikir kikieu teu bareres di akhir zaman kiai ku kiaina teh ya bersihat engke bakal karasa agungna Kangjeng Nabi begitu diucapkan ku Gusti Allah laulaka lama khalaqatul aflaq mun teu aya anjeun Muhammad dikira-kirakeun teu aya anjeun Muhammad kula moal ngadagel jagat raya kuara mah teh Kangjeng ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun tentang langit di antara langit kahiji jeung kadua teh ukuran 500 tahun di langit kadua katilu 500 tahun mun dijagjag di langit katilu ka opat 500 tahun 7 hari 7 kali 5 7 kali 5 orang bisa bos gitu bagian budak letik bisanya na bisa teu aneh insyaallah da si budak asa hebat bae burung tah da eta teh laulaka kahandap bumi 7 lapis salapis kahandap set 500 tahun kahandap deui 500 tahun kahandap deui 500 tahun deui ieu cakrawala teh seperti eta nu laulaka lama khalaqtul aflaq mun teu aya anjeun Muhammad mun teu aya anjeun moal dijieun eta agung amat Muhammad masyaallah karim di luhur ku Gusti Allah geus disadiakeun surga geus diciptakeun tos di handap bumi ketujuh geus diciptakeun neraka ta ieu teh laulaka lama khalaqtul aflaq para mata Kangjeng masyaallah ya Allah ya Rabb Al-Qur'an ngajelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim Muhammad teh pohara akhlakna kakara kurang bisa dibayangkeun keagungan Muhammad masyaallah luar biasa Gusti Allah nu paling hebat di surga unggal lawang aya merek la ilaha illallah Muhammadur henteu la ilaha illallah Adam Rasulullah henteu la ilaha illallah Idris Rasulullah henteu la ilaha illallah Musa Rasulullah tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pohara amat teh Kangjeng karak mulai neran urang teh bu pohara horeng Kangjeng dek laon eta Kangjeng diutus ke alam dunia dek mindah-mindahkeun jelema ulah keuna ka neraka anu kudu ukuran ka neraka ulah cek Kangjeng Nabi sorga Allah mintakeun sorga ulah cek Kangjeng Nabi syahadat nitah syahadat teh deudeuh jeung nyaah supaya ulah ka neraka supaya asup ka sorga tugas Kangjeng teh nyorgakeun umat luhur amat eta Kangjeng karak kabayang
gantung keke di akhirat teh bakal diteangan mana resep ka aing laing bakal dikumpulkeun cek Kangjeng moal waka ka sorga aing mah cek Kangjeng satungtung jelema nu masih kene cinta ka aing ngagulung kene kunci sorga dicekelan ku Kangjeng teh can dibuka sebab Kangjengna neangan nu cinta ka Kangjeng nu iman ka Kangjeng nah urang iman ka Allah iman ka Kangjeng haju loba maca sholawat sinar sholawat urang takkan muncar ketempa ku Kangjeng Nabi ayo gade dibariskeun ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb dibariskeun ku Kangjeng Nabi nah setelah dibariskeun kan eta baturna reuleuh ai itu baris di ka mana sorga pan sia mah teu milu baris aing tilok maca sholawat aya teh aing ngaji di Cilongok aing maca sholawat aing mah ngopi permasalahan eta ngopi teh ngaganggu eta ya Allah ya Rabbi tuh agung mah Kangjeng lain agung-agung deui mulai wari sok geura asupkeun keagungan Kangjeng nah maksudnya kunaon Allah melalui Kangjeng Nabi Ibrahim ngaharamkeun Mekah wa inni haramtul Madinah kaulah ngaharamkeun Madinah entak haramain dua tanah haram haram Mekah haram Madinah Masya Allah jelema teu sambarangan bisa nincak Mekah jelema teu sambarangan bisa tincak Madinah eta geus merupakan anugerah ti Gusti Allah lamun geus bisa nincak negara Kangjeng Nabi geus lain sambarangan man haja walam yazurri faqad jafani jelema munggah haji teu zarah ka kaula bedegong teh jelema munggah haji nagenang di tai salat nagenang di tai jeung Kangjeng Nabi sia geus datang ke Mekah teu zarah ka aing bedegong tuh mata dipaketkeun ku urang ziarah Mekah Madinah Madinah Mekah ngahaja urang di ziarah ka ditu ka Madinah we langsung ku cinta ka Kangjeng cinta kakak waliullah mah penting halal liber kali itu set di urang ge loba nu liber penting teh kakontrakan pamajikanna leungit ieu ka mana ka haji cenah ieu eueuh balik subuh tah si mana tah si Mekah pas mandi tah sagala rupa geus beres bersih tah si Mekah aduh pamajikanna mah seuri bae horenganan aduh Gusti Allah dah ya turunan asup ka tanah haram Mekah sebab Mekah lain sambarangan mantak Sufyan Tsauri mah ka Mekah beres toab beres sa'i langsung keluar Mekah cicing nanti di Mekah ke asup deui toab sa'i keluar deui lantaran kitu bae ditanyakan ku muridna mama mama kok teh cicing di Mekah henteu kunaon geus maneh bae kunaon sih mama entos maneh bae lah ka ditu ulah sok nanyakeun ka mama henteu rahasiana naon isin disambut ku malaikat dipapag ku malaikat dianter-anter ku malaikat haji cicing di Mekah dahar nginum ngising tak keur ngising na aing ngising nalika keur ngising aing ditungguan ku malaikat isin aing atpan si eta mah ngaberkat merekat di Mekah teh kapan lamun bulan puasa wah dahareun geus hese nyaritakeunana di Madinah nu ngaran roti anu ngaran korma nunggar geus hese nyaritakeunana bae geus samin segala rupa loba di Madinah teh eueuh anu boga pikiran merekat tapi aya salah saurang sadunya biasa anu nita sadunya ieu moal aya jelema anu hayang merekat moal sadunya Turki Pakistan Baghdad Yaman eueuh nu boga pikiran merekat tapi Allah nyiptakeun hiji jelema
Allah ya Rabbi Gusti. Diharuan kabehan ge diharuan. Maksudna ieu urang geus seubeuh haji diberkat deuk saha nu ngadahar jang engke di hotel ge aya deui jaminan ring rangsuman eta deuk saha nu ngadahar. Hawa nafsu mah kan lain kitu. Hawa nafsu mah lain kitu dikelek ieu aya dikelek ieu aya. Aya mah aya Sufyan Tsuri mah isidak yana. Urang teh disaksian teh ku malaikat diantar ku malaikat dipapang ku malaikat. Laju ketika tawaf jeung sa'i mah masalah, salat masalah, maca Quran masalah, tapi ketika dahar minum eta ge masih masalah ngisingna. Ikan tanah haram Mekah cekeun. Mentek sebut-sebut berapa di luar bae lah. Ketika ngisingna isin. Aya urang di Mekah nu boga pikiran geus kitu. Ya. Ai datang ka merkat baca moal ayat. Moal ayat. Ya Allah, ya Rabbi. Tasbih lain dibaca di kieu-kieu doang. Cek malaikat aya nipu aing teh naon? Cek malaikat tolol teh budak puterkeun atuh cek mah. Teh bari kieu-kieu bae. Kitu ge aya jelema. Ya tanah haram Mekah teu urang sambarangan. Mulia, agung, lain sakadar mulia, lain sakadar agung. Sebab mandian kokotor urang dipandian ku Mekah jadi leungit sono baheula mah lamun keur zaman baheula nu masih keneh naik kapal laut atau awal-awal kapal udara pokoknya memeh tahun 90 lah memeh tahun 90 jelema nu balik ti Mekah teh dipake ka sono ku jelema sebab ibadahna nya. Tapi di tahun 90 ka dieu mulai kasono teh eueuh kasono eueuh ka komo nu ayeuna balik teh maka biasa bae. Baheula mah ditingali beungeutna urang neuleuh beungeut entah si Mekah teh hideung anu putih nu koneng mah teu resep leula memandang beungeut anu balik di Mekah teh kararasakeun indah. Kuariwan teh jadi dituna lain ibadah. Di dituna lain ibadah. Madang lah iya ge wih orang liren-liren itu memangan widih pagi mangan petang mangan sore mangan wengi mangan maning lah to ape mamang sabalik mangane 7 balik 7 balen aduh lain gua teu sono urang sono teh ketika berbeda urang aduh aing mah biasa bae situ mah tas tawaf situ mah mantas sa'i dan lain-lain sebagainya kadeuketan nyana ka Allah berubah deukeut tadina biasa urang sono wari biasa bae biasa teh bisa dibobodo teh geus kitu teh hese ka sono teh hese hiji dua nu kurang dipake ka sono ku hari teh hiji dua nu di dituna ibadah beneran. Ye, aya aturan kieu we. Saya nak jemput. Emang ngajemput ini kan balik teh boga. Lah, kagak balik sorangan gitu. Begitu dijemput-jemput. Eta kan geus bahasa lain masalah ngajemput jeung teu ngajemput eta ngalecehkeun anak. Aduh kitu dijemput-jemput ya doa. Teu kudu cek. Kagak balik sorangan. Ya Allah, ya Rabb. Mekah. Lamun urang hayang nyaho mulyana Mekah bongkaran bacaan tafsir ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mun urang hayang nyaho luhurna Kangjeng Nabi bongkaran cerita Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi. Bakal ner-neran hate urang. Ya Allah ya Rabbi. Lamun Imam Busyiri mah datang ka ngurucut cai mata teu eureun-eureun ku rindu ka Kangjeng Nabi bahkan neteskeun cai matana koneng ka beureun-beureun mah getih ku rindu ka Kangjeng Nabi dipuat apa dina burdah amin tazakuri jironin bihi salami mazat tadam anjaro min muklatil bidan amhabatir rihu zulma ilqai kazimati haumadul barku nah eta ku rindu ka Kangjeng Nabi
rindu ka Kangjeng Nabi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi amin tadzakuri jirani bihi salam kerinduan anu luar biasa ieu teh apakah inget ka seseorang anu jadi tatangga di kolbu teu bisa leungit nu aya di kampung salah mazat tadaman jaro duh terus bae ngulucur ieu cai mata teh min muklatin dina kongkolak mata rindu ka Kangjeng Nabi nyana begitu endek nulis tet dibere setruk ieu teu bisa neruskeun qasidah nu geus aya di kolbu nu bakal ditulis nyana setruk ya otomatis tinggal ceurik we hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi dalam kaayaan setruk sabelah ye teu bisa leumpang katuhu deui terus we jara teu eureun-eureun ceurik lain ceurik jeung ceurikan setruk ceurik jeung ceurikan rindu ka Kangjeng Nabi teu karasa rindu atuh urang mah ulah carita Imam Busiri urang we carita urang cinta ka Sarwiti urang Cikupa haju teu aya nelepon sapoe bae teh aya nelepon kadua poe lah urang moal ngeunah dahar moal ngeunah nginum moal ngeunah sare ditanya sia kunaon ieu teh dahar teu nginum tidak ada telepon hari ini aduh atuh telepon ku sia teu dibales eta kan seakan-akan waduh putus eta teh rindu ya Allah ya Rabbi cerik mulai sia kunaon cerik aing aduh sejas dunia hampa tanpa Sarwiti Masya Allah kan tak urang mah tah lamun ku nafsu kos kitu Kangjeng ya Kangjeng teh anu jadi cukang lantaran ayana dunia aing rindu amat ka Kangjeng teh anu nyalametkeun manusia ti neraka ka sorga rindu amat ka Kangjeng teh anu memperkenalkan manusia nu tadina teh nyahoeun ka pangeran dituntun ku Kangjeng supaya nyahoeun rindu amat ka Kangjeng teh anu ngabogaan akhlak anu luar biasa sampurnana sehingga Kangjeng teh aya bayi di jero kolbu teh sebab urang dididik ku Kangjeng nyaho ka pangeran nyaho salat nyaho puasa nyaho zakat nyaho haji Kangjeng teh bisa neruang dimensina ka alam ti alam mulki ka alam malakut ka alam lahut ka alam jabarut Kangjeng mah bisa sakicep minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ti masjidil aqsa ka sidratil muntaha sakicep luhur amat eta Kangjeng rindu ka Kangjeng Imam Busiri teh terus rindu ngimpi kapanggih jeung kasep ngaseungit dina impian teh mana kenal ka kaula seuri Imam Busiri teh mungkin ieu nu dipake karindu ku abdi teh cak Kangjeng Nabi teh langsung dipeluk ku Kangjeng kunaon teh diteruskeun eta nyieun qasidah burdah endeu kumaha neruskeunana jadi kempleng Tuhan Rasul Kangjeng kadieu dicekel leungeunna diusap set beres diusap hudang cagir endeu kumaha coba kenyataan cagir langsung ditulis Imam eta burdah duku urang sok dibabaca Muhammadun Sayyidul Kaunaini wasaqlain diwal fariqaini min urbin wa min ajami terus sampai selesai ngimpi teh jadi kenyataan nu si eta bae geter-geter gudang sare gudang lain naon naon aduh aing ngimpi ragang ti luhur ka anak udah bener ngimpi teh bentuk kunti anak ragang ya Allah ya Rabbi teu kurang babacaan tah ieu Kangjeng batur mah diusap tidak impian jadi kenyataan cagir tulis ya Allah hiji jelema diangkat jadi wali teu ngimpi jeung Kangjeng Nabi malaya wabeh wali ngimpi jeung Kangjeng Nabi bahkan kabelah dia lain ngimpi deui geus lain ngimpi deui asli amprok
eta lalu dipermasalahkeun amprok setelah wafat Kangjeng Nabi kajet ieu beukeur carita wali-wali Allah mana amprok teh ieu beukeur carita tanah haram Mekah bisa karasa mulya soteh lamun urang menilai ningali kana makna Mekah urang bisa ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi soteh bisa silulup ningali maknawi ini atuh moal wani ngahina ka Kangjeng teh lamun nyaho kagungan Kangjeng Nabi nu mantak nya ngahina ka Kangjeng Nabi teh nyaho kana kagungan Kangjeng Nabi ulah dituturkeun nah ieu kagungan Kangjeng kagungan Mekah make kolbu nempon tohir baitia sok di kolbu di awak urang teh aya kolbu bersihan gara-gara naon sababna urang bisa keheul ka hiji jelema eta teh aya reged di jero hatena kiai jeung kiai pabentrok sakumaha gelas jeung piring sakumaha piring jeung piring centrok da nu ieu loba undangan ieu mah kurang urusan undangan bae rariweuh naon eta pan kurang meureunanan lamun lillahi taala malah bentrok Masya Allah situ nyen pondok alhamdulillah situ magahan ngaji alhamdulillah sarua pada ka Allah nah urang kurang santri nah itu loba santrina pada deka Allah bisaan zaman deka Allah nah aing mah kurang bisa meureunanan teu kepercaya ra cinta atuh kanu ieu tuh kan si ieu mah bisaan si mah cinta kanu bisaan pada deka Allah atuh hayu babarengan kunaon kuari ieu deka Allah ngomongna ieu deka Allah ngomongna haju teu patanya berarti kan lain dek Allah eta mah geus kitu buka halangan ku nafsuna kakak jeung adi ribut mamang jeung ua ribut tuh kan tetangga jeung tetangga ribut naon masalahna sih jadi kaributan di hiji pasantren bae ge adi jeung kakak ribut di hiji pasantren bae ge minantu jeung kitu anak tuh pituin ribut bahkan nu unik mah pamajikan jeung salaki ribut eta bahkan unik teh mah Masya Allah tapi asal Isya beta teribut kayak ribut-ribut deh subuh Masya Allah ribut ongkor ribut terus cina siapa ribut bepan anakan deh itu lain urusan bawa ke situ pak sapira tinggal nyingkabun doang kan disebut awet rajet nah iya bersihan gerak kolbuna gerak hatena geus lamun aya urang suudzon ka batur set Gusti jati Gusti meureunana teh nafsu teh sanajan ayeuna dititipkeun ka abdi berusaha tapi tetep bae Gusti pangmiceunkeun suudzon abdi bukan geuna ketika yang ngunek-ngunek nafsu teh hikdu ngaranna Gusti teh geus nitipkeun nafsu ka abdi teh bisa ngendalikeun tapi hakikatna Gusti pangmiceunkeun ieu ngunek-ngunek hirup nu moal lila di alam dunia bisi ka bawa paeh rugi amat urang paeh ieu hasud ka bawa ka jero kuburan rugi amat urang paeh ieu hikdu ka bawa ka kuburan rugi amat ieu teh mangkaning kiai jeung kiai dari penting di haturanan kadinya we tahlil aya kiai anun teh aya mal aya kiai teh main teh hayang geus mun kiai kitu eueuh karak aing nanaonan tah kos kitu eta nanaonan eta kos kitu eta kiai tapi di Amerika lain di dieu aduh Masya Allah eta penyakit kecuali teh hadirna lain urusan hikdu lain urusan hasud lain urusan dan lain-lain masalah ai kitu mah kos kitu kaayana ragap diri urang aya naon sih di hati tohir baitia bersihan kolbu urang bersihan sok ke geus bersih nikmat hirup kapanggih jeung aki-aki urang biasa bae kapanggih jeung nini urang biasa bae kapanggih jeung nu sugih biasa bae kapanggih jeung nu susah biasa bae begitu kapanggih jeung jahe luar biasa aduh ai anu baroga mah kan biasa bae ieu nu teu boga masyaallah dedeuleuan teh rada beda bae kan tuh
Ingkana rasulan lamun kafirna jadi utusan aya kepentingan masuk Mekah demi untuk melanjutkan kestabilan antara negara dan negara. Nah iya perlu diteliti, lamun memang sangat urgen bisa itu nyana tetap kudu masuk cuman utamanya tetap ulah. Lamun memang nyana diutus supaya asup ke negeri Mekah berhadapan jeung raja, selama kepentingan nyana bicara mau membicarakan tentang kepentingan kedua belah pihak negara silahkan, tapi lamun teu urgen ulah. Andai kata asup masuklah ke Hijaz, ulah ke Mekah, ulah ke Madinah, Jeddah, Riyadh, silahkan baik. Atau di mana ulah asup ke Mekah. Andai kata jadi utusan tetap baik kharaja ilal imam, keluar. Imamna nu keluar aon naibun yasmauhu atawa naibna anu ngadenge aya utusan. Mun nyana asup ke Mekah keluarkeun atawa nyana hendak berhadapan imamna raja nu keluar ti Mekah keluar ti Madinah Mekah baheulanan menghadap ka manehna ulah kudu bertemu di negeri Mekah. Keluar raja ke Jeddah, keluar raja Riyadh, di mana pertemuan ulah di Mekah. Steril Mekah masih ada. Masya Allah. Lamun teh direnung-renung mah nyaho kana keagungan Mekah. Eta teh kade di Mekah teh ningali jelema teh kadeleuna ku urang jelema. Biasa bae, mungkin malaikat ngarupa jelema geus puguh para aulia-aulia Allah mah. Jadi Mekah mapan Jumat Nabi Khadir alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Ilyas babarengan berjamaah di Masjidil Haram. Urang di Masjidil Haram poe Jumat eta teh geus aya Kangjeng Nabi Khadir, aya Kangjeng Nabi Ilyas ke asar di Madinah. Setiap Jumat eta asar di Madinah. Masya Allah karim, lain letik-letik urang bisa bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir. Kangjeng Nabi hadir kan mentah hampura, Kangjeng Nabi hadir kan ngadoa lain jang nyana. Nyana mah ngadoana jang umat, urang teh aya di Mekah. Geus, urang salila di Masjidil Haram kieu bae ye. Tah ditanya sia kieu bae kunaon? Aing ngadegengkeun Nabi Khidir. Atuh di mana? Pokona aing mah geus kieu bae ge. Geus Allah mah maha uninga di mana buah Khidir mah aing teu nyaho ye. Terus we kieu doa amin amin amin. Paling ge ku askar ieu mah kudu dirantai budak. Atuh teu lah. Eta ngadoakeun ka umat Kangjeng Nabi Khadir mah geus eueuh mikiran sorangan wali Allah mah eueuh mikiran teh jang umat. Wali Allah mah boro-boro Kangjeng Nabi Khidir, boro-boro Kangjeng Nabi Ilyas hudang ti peuting teh tara aya mikiran sorangan jang umat bae kabeh ge jang umat jang umat jang umat. Wali. Untuk beda sinarna sebab mikiran teh ngadoa teh jang umat. Tohir bait ya. Bersihan gerah teh kurang ngaji kadang jago bisa tapi ilmu jadi katakaburan jadi kasombongan hate aja. Bahkan nang tangan jelema ieu ka naon alfiah tah di kumis jamu jame kelek tah batul muin ya bulu bitis tah batul muin mah ayo urang kadu daon jeung aing eta ilmu emang kudu dikitu-kitu lah. Ilmu mah disumputkeun cara Ki Hairul mun aya nu nanya teh. Oh asana aya di parukunan, coba ge di parukunan teh. Namun geus kayak di parukunan kurang puas keneh asana mah aya di salah sitin ge. Ke naik deui coba cenah di Sapinah. Naik deui ke Katakrib, naik deui ke Karyat, naik deui ke Patung, naik deui ke Katufah, Minhaj, Karak. Ieu mah encan ge encan naon kamaqala tufah. Cara encah leutik ilmu mah leutik we. Tah ieu Mekah sing hade. Wa in
Rasul lamun gering utusan di negeri Mekah andai kata utusan urgen tetap masuk ke tanah haram Mekah nah gering nukila alih ke sanajan wa in khifa mautu asana ieu mah teu kudu dipindahkeun meureun ja ieu mah bangona moal ke balade ge paeh pindahkeun bae tetep ulah aya di negeri Mekah bangsa jelema-jelema kafir mun kejadian paeh kafir di negeri Mekah lamipan pi ulah dikubur di Mekah kumaha ieu mah mah maot kubur di Makla eta teh aya nu langsung ka Rasefah henteu ka Makla langsung di pakuburan nyieun deui ku ari mah bahkan nu aya ge di Makla teh nu aya di Makla ieu non gitu pindah-pindahkeun wallahu alam jang pelebaran atau jang non wallahu alam nu jelas ku ari dipindah-pindahkeun kuburan-kuburan atawa nu anyar mah kok geus teu dikubur di Makla ieu mah kafir paeh tergedang dikubur ieu di pakuburan urang ge urang boga pakuburan muslim aya Kristen paeh aya Kristen bah ulah dikubur di pakuburan muslim haram teu meunang dihijikeun ieu kada gandeng di jero kuburanna gandeng aduh masyaallah kan in dipinamun dikubur bae di Mekah nubus tumbas gali ukhrija keluar turunang dikubur di Mekah in maridapi gai minalizan lamunnya negeri salian Mekah disagadein Mekah pokoknya dina Hijaz we naim azumatul masyaqqatu pinakli oh berat ka masyaqqatan hese untuk dipindahkeun tuluy ka antap di dinya antap mun aya nu paeh di Jidah dipindahkeun ka nagarana deui dibawa ka nagarana deui aya kesulitan saya kubur di dinya saur di Mekah bae wa illa mukila namun henteu aya kesulitan tetep pindah in mata wa tabaranaku tufina bulak paeh aju aya kesulitan untuk memindahkan atau mawanyana ka ditu emang geus di dinya mun aya kesulitan mah tetep kubur bae di dinya asa ulah di Mekah masyaallah steril sebenarnya negara Hijaz teu meunang aya kafir-kafir ieu urang ningali di Jidah mah waduh campur Kristen segala rupa masuk Mekah teu bisa jeung di Mekah mah sanajan urang lembur urang urang lembur urang paeh di Mekah kan bagus tah tapi lamun urangna jore mah teu katarima ku tanah Mekah dipindahkeun ka luar Mekah urang Mekahna urang lain pendatang urang Mekah anu goreng paeh di Mekah dipindahkeun ka luar eta mah lain rahasia deui geus puguh dina kitab dicaritakeun jelema sugi orang Mekah teh maot aju dikubur hartana loba nu diasupkeun ka kubur emasna wow uang dinar segala rupa kabejakeun kan ku urang Mekah wah cak bajinganana ieu karek ku aing sia peuting tah kan bener bae beres kubur peutingna gali begitu digali eueuh mayitna eueuh lain orang Mekah beungeutna biasa bae kaget kan nu ngagali kaget nu ngagali ieu mah beungeut lain beungeut Mekah begitu disalabarkeun di mana ieu beungeut model kos kieu ieu ternyata horenganan di negara Ajam ti Ajam orang Yaman aya nu maot waliullah di Yaman aya nu maot waliullah susah luar biasa eta teh dipindahkeun tah ke kuburan nu sugih dipindahkeun ka Yaman
di dia kula ya mal dibejakeun besi bangga gitu maksudnya besi bangga. Pernah ngagali kuburan terjadi sehingga terjadi nu mantak terjadi lantaran aya sosok orang Arab padahal teu pernah ngubur orang Arab di ya orang Arab di kuburan eta teh orang Arab. Begitu dipikir coba pada tahun sabaraha kuburan ieu nu ngubur dia tilik aya cenah tahun sekian ieu teh jelema tukang magahan ngaji Mang Anu ulah mah ingat kan moal dibejaan ngaranna Mang Anu ieu teh dikubur di dieu teh tukang ngejah magahan ngejah eta teh digantian kuburan Mang Anu na ka Mekah eta di dieu urang Arab lain sekali aya deh di lain tempat ngagali kuburan di sarua begitu ngagali kuburan eta aya urang Araban bebeja kan langsung harita keneh nu ngagalina jadi mah lain di dieu bebeja ka dieu coba nah itu kan bener urang Arab eta mah nah eta urang Arab anyar kadeulina anyar. Nah, eta teh digantian di dia dibawa ka ditu ditibakan si eta ge sanajan paeh mah ka wallahu alam atuh wallahu alam lah seperti gitu Gusti Allah nu agung badak paeh badak di mana bae kadang urang paeh di dieu orang dibawa mayitna urang ku Gusti Allah ka Mekah da kumaha atuh ji direndeg-rendengkeun jeung bangsana ai kapten majang jeung kapten deui ye kolonel majeng kolonel deui atuh jenderal majeng jenderal deui ya atuh kopral majeng kopral deui deres sama kopral ge aya keneh ieu mah samemeh kopral naon tam-tama tuh ya eta soal kubur seperti kan eta mah secara maknawi ieu mah secara zahir teu meunang kafir dikubur di Mekah di Hijaz ge ulah satungtung bisa dibawa balik ke negrina indahkan lamun geus kesulitan kara faslun wallahu a'lam bissawab.